masih asri. Gunung Halu, lembut salera. Sudah lama aku tidak keluar dari peradaban dunia. Tongo, kamarana barudak teh leungit kawas tongo. Hei, tongo. Ih, palejan ngererewas. Kernawan tongo ngahulang kawas tongo. Diuk heula palejanan diuk. Bararingong eta boga duit. Duat duit, yang penting mah bisa dahar tongo. Palejan pangjualkeun tanah urang boga channel teu. Tanah nu mana ieu teh? Ieu urang tinggal di tanah. Ayo. Ya. Rak ieu tanah urang. Oh iya. Nah, mah jeung rek dijual lebar ya. Biasa kebutuhan lieur. Iya. Urang jaga ku sarerea ulah dirusak alam. Tanah seungit kieu mah jeung rek dijual lebar tongo. Tanah Gunung Halu ulah dijualan lebar tongo. Komo ka urang asing mah ulah dijual tongo. Urang mah kajeun lebur awak. Daripada ngajual tanah ka urang asing, Terus urang kumaha? Teu boga duit acak. kerja tongo jodog wae hayu. Cuman di ka mana ya teh? Urang neangan sesuatu anu menghasilkan. Siap atuh rek kitu mah. Ayo. Yuk. Dangkal di Tuhan, gunung di Tuhan. Mana sing tangkal rek babad teh? Lu pasti daerah iya tang gundulan lawe leweungna lah eta mah kagok. Siap. Ayo ya. Bah. Lain cek sini nih cenan sup yang sampo di belah kidul geus dipanen can. Maneh mah ai kana panenan nanyakeun, mun ti keur mencuk baheula teh, ai kana mencuk mah ngorek tara nanyakeun, nah waktu panen atuh kumaha nu boga we panen. Lain tempat cek sini nih itu geus boga beas kan. Da aya eta ge alaeun mah. Urang aja asup we keur beas mah ada babari. Oh nyata geus murang mareng sini nih. Beas Urang gitu. heula teh suuk. Teh sampo paneuring. Oh gitu. Suuk aya keur meuli beas mah gue lah. Nggak tahu kolot mah kieu tak incu teh kudu aya kadaek ulah cicing ai loba kadaek mah loba jualeun loba dahareun ieu mah kumaha waktu panen kakarek nyusul ai waktu ngoret jeung mencuk ngagakeun nanggungan berak cicing di imah kalau nyaho HP mana Kapan abah anu melakna urang nu ngalana gitu bah. heuh kelakuan gitu teh lain alus kete di mana kolot eueuh teh maneh ngedul atuh tak kudu tinggal ngora diajar dah aya kadaek benar arti Tuh siapa? Mana? Tuh. Ayo urang gawe sugan aya paneneun. Tong cicing we kuas tongo. Siap tongo. Lah. di mana Terus ya, ieu ngajak ka dieu. sing lali ge gawe mah ai dahar mah kudu mah teu jangan ngarokok Lah, pepelakan terus dipanen teh acan. heeh ai kana panen mah teh tadi ge incu sorangan nanyakeun panen maneh budak girig nanyakeun panen ai dek tunyo tanya teh ti mimiti kudu daek diajar gawe geus kieu mah ning Juljo teh kabaritaeun loba pepaneneun mah urang mah Urang mah nanyakeun teh da bubuhane sini nih teu boga beas ka urang. Ngamak. kok bae da teh teu eueuh jual pada saolah-olah maneh teh ulah cicingan teuing engke di mana kolot geus eueuh teh tuluykeun kumarana itu maksudna eueuh kadaek teh cenah teh bakal momo bakal segala eueuh gitu
Pan kamari ge 5 iangan ngakutan berak teh doma. Heueuh kamari pan lain sakali ngebon teh. Tata teh kudu nuluy pagawean kitu teh. Lampot di kota. Ari nyawa HP grepek nanaon punah. Hayang we kikitan mencatan HP. Aya dahar hayang. Aki teh ieu lo ngomong. Heeh lain loba ngomong. Mamatan kan kan urang teh baheula teh kolot ngora heula memeh jadi aki-aki teh. Ang baheula teh urang mah loba kadae. Ningang geus kolot teh loba jualan. Cing ai barudak ayeuna kajual naon? Ai udud hayang. Nyaho HP. Grepek udud mah kopi. Leung mendaek bako di cara kolot. Ai udud kudu nu alus ari gawe luhad lehot. Leung luhad lehot jahit. Daik mah yung kumaha kulem eta. Nya bah rumah saya orang aduh. Heueuh kudu rek ngarobah adat laku kitu teh. Pikeun lah kitu. Bisa palidkeun ka kieu dadah. Kejan. Jadi beuteung eta rek ceh heula. Mun aya pagawean bejaannya. Dengkeun aki-aki. Yeur. Ka mana? Jadi beuteung. Sa itu orang kampung juga nih kalau lihat ku duit malah orang ajaran tuh ayo Sampurasun. Pes. Ngiringan kana? nah ya aki-aki Baru nak di mana? Bang ngiring calik bang. Satu warau ya di mana ya? Jika nama di Sararaga kota ieu ya. mah nya. Nuhun biasa we itu pas di kota itu. Lain copet mah. Hah? Lain copet. Siga-siga nama. Ketingali orang dayeuh mah kieu ya peninggalannya. Lain ari ieu teh kena naon cering bujangan kieu cering geleuweung. Ya saya maturannya Abah. Anak petani. Lain arulin atuh ka jalan. Ejeng memotoran. Apal kota teh? Kota apal teh? Apa nu sok loba motor mobil. ulin atuh lain cicing di dia wae Di kota ulin maka kota naon di lemur. Ku ulun nya. kernaon dia ki Kolot di pagawean anu ngape kieu. Beda jeung barudak orang. boga tanah teh aki di Heuh pan itu bon aki itu jual tanah mah ki babari ngajual mah tapi meuli hese. Tai budak ayeuna kitu di mana-mana tuh. Boga tanah teh hayang ngajual. Keur bakal kolot teh ngadarap naon aya dijual. Ari aki eueuh kahayang atuh di kota cicing teh meh rame. Kemarin katubruk motor naku. Moal Kira-kira tuh geus kolot mah geus kembay kebon maki jual we tanah ada. Nu dagang kai loba di material sampeun yang di pasar ge loba ki. heeh ai menang meuli paling ge 2 kilo. Ai sampai ngala Da loba da enem geus loba jualanna. Jual. ai menang pan mending keneh ngajual jeung tibatan ata nu kieu tah anu masih keneh meuli tah ya hareng masih keneh meuli. Tapi bener ki jual we tanah teh bah. pedegong kalau Dua beli motor na tek dipangmelikeun motor wadul wae ning Abah mah. Ai motor teh dengekeun maju ka ruksa ai tanah maju ka mahal. Jadi bener keneh kolot pikiran mah. zaman teh modern mah tanah mah jual balikeun kana motor HP naon Budak telin kalah karita ka kebon dangdanan ki senar rapi bere motor meh ulin ka kota meh apaleun kota. Itu hareng aja. Geus we bah lah. Lepaskeun tanah mah kurang urang beli. bijilkeun duitna geura Bukan duit sabaraha keur meuli tanah teh. Loba duit mah tong hariwang. Mending ge urang jieun kota ieu teh tempat teh ameh rame. Heueuh eta teh ponok pikiran kitu. Kolot mah geus heubeul ngadahar uyah. Dibolak-balik lamun dijual tanah. Beak duit mah mali lagi, tapi tanah mah dibuat pelakan kayu, di pelakan dahareun. Geus bah lah. Mending ge jual we. Kalau tuan jelema hareueng begitu mah lain jelema canggih. Geus jual bah. tong kudu teuing kilah hirup teh Lain kuno, anu kuno mah jelema ayeuna. Kolot mah jelema bener turutan, ai budak ngora ayeuna mah. Tah otakna teh buntet, inaf teh surungan. Iman mah doa teh kaisingkeun tuh. ya aki-aki ingat ya aki eta mah Bah, bisa jual atuh. Hayang motor urang. Rasan mah itu. Hayang motor. Ai hayang motor kuli cara batur duitna gunukeun lain hayang ngajual tanah kudu na ge maneh teh diajar ku gunuk. Haig meuli turutan kolot tamahan bana kolot teh lain hayang ngajual. Lain apa dijual mah genah
Abah menang duit cicing we di imah teu kudu ripuh nya. Urang menang motor. Atuda urang hayang HP kamari, cenah ke isuk sore. Urang jadi embung we urang teh ngaputan berak oge. Pan salah-salah teh kitu. Ai HP teh kena rusak ya. Panah mah beuki heubeul teh beuki mahal. Nya keneulah kolot ieu teh. Matak ari ayeuna pantes jelema teh teu baraga tanah dah hayang ngajual we balikeun kana motor. Tiko sewa deh motorna teh. Papan lapur kumaha kitu. Lain kuda bah aya nama geuninganan hayang KWW oge ripuh teu boga motor mah Heuh kudu geuning. daek gawe, geuning aya daek gawe mah aya jualeun. Ai kitu mah cicing we di pipir hau. Daek hayang duit jauh ti mang. Aing si Abah mah aing. Bener bah, Hayang bener motor urang mah ti kamari ge. Aing bebeja ke sini nih hayang motor jual we tanah teh kitu ke sini nih aing. Nya ningali budak teu boga motor, teu boga HP. Udah batur oge hayang motor teh karuli. Ai cicing di pipir hau mah hayang motor kumaha? Pan abah mah gede, tanahna jual we tanah Bah bah. eta teh salah eta teh. Plakan kai. Keur budak Tah mau mun kieu motor. mah ye dengekeun. Plakan kai sing leukeut. Tanahna mah anger pa. Ai kita budak ayeuna mah baruntet pikiranna ai gayana lain lumayan. Udah melakai mah zaman mana Abah? Heuh pan kuleukeun ngaranna ge. Da mah nya ngalakai 2 minggu ka arah. Ari aki-aki kieu gede tanagana teh. Teuing. Alungkeun we ka rumah. Nah, karek budak tilu mah jang. Boro-boro 2. Tuh. Ah, Teu par ageus euy. bisi. Ulah lalawara. Tapi engke tingalikeun bah. Geus jual bah jual. Jual we. Hei. Jual. Barudak barat teh kudu araya kahayang ulangan ukur hayang ngajual eta teh ngajual tanah teh ngawaris kana kapakiran jagana teh kumaha kolot buka kebon teh aya mikir tamahan geuning kolot teh ku geunaheun aya alaeun yang sampai tinggal ngalah suhu tuh segitu alusnya ai budak ayeuna hayang ngajual hendak kumaha keur kaharepna urang teh kudu panjang pikiran teh ulah sauteun teuing mata ku kolot disakolahkeun teh jadi supaya mikir otak teh bener bah, bener. mana Harti nu manfaat, mana nu madara. Atuh aya nama Bah anu belah kalean mah ku urang we tuh Bah. Dek Dek melak suuk. Mun kitu mah ka harti dipake pepelakan pek. Mun kitu harti diajar kakutan berak. Pantai doma loba teh di kanang doma. Eta teh peluang alus, urang tinggal daekna. Kadang-kadang ke ladang suuk meuli motor gitu. Tong Da menta ka sini ning kamari ge ninganan. Da kudu kumaha Abah wae ninganan. atuh da lain koret ulah kolotna. Poho deui di Bah itu sini nih meureunan nungguan. Sini urang tinggal itu aleunana yuk. Ayo di. Da ditu urang sumputkeun sawarek. Urang jual. Kade sia kudu ulah disebut ke sawareh kade. Oh, apa? Sing percaya ya. Sip. Matak tak barudak teh kudu dipusti-pusti kai teh. Naon sababna? Pamageuna gunung teh. Nyata ku kai tatangkalan nu galalede ai zaman ayeuna kumaha armung armung melak kai. Mung melak awi. Ai kana ngarusak barudak ayeuna mah. Boga kai di luaran dijual. Wah, sukan mah abi rek bantuan melak naon mah, bantuan. Urang melakai mengpung musim halodo kaya dengekeun heula kolot ye bulan hiji bulan 2 ayeuna teh pamelakan kai keur loba hujan matak ulah di mana wae melakai teh aya aturanna usum hiji teh ayeuna pisan Jadi ente pas pamelakan kai ayeuna teh melak awi ayo lah siap sukan orang bergerak. Ulah juga tongo lah. tah kitu jadi jelema mah ulah kuuleun kudu loba ka daek meureun maneh teh maju ka gede jaga hayang imah aya daek melakai mah aya tuar-tuar di mana meuli ge mah loba teuing tuh awi dilebak ai baheula daek melak mah pan tinggal ngalah ieu ai barudak ayeuna mah nyata loba-loba pengebulan eta teh ai sakola laluhur tapi ngeruh Asa kami asap awan teh korean gitu teh pagawean tepati euceun paksakeun nya.
ulah ngaguguk ka horea. Bisa mati sukan lagi lah kilu ke abah we lah pokoknya. Heeh, mending oge kitu teh. Siap. Urang diajan malak janji. Nah, Ayeuna teh pamelakan alus pisan eta waktu ngiji. Nah, lamun bulan 10 mah pamelakan bangsa sampeung, kui, tale, suuk, Janyo. Ka ari ayeuna mah pamelakan kai waktuna ina teh ngiji. Matak waktu teh nganu rahasia hiji-hijina tempat teh, wah hiji-hijina waktu teh ulah di mana wae. Ieu mah kumaha melakai usum halodo atuh maloda. Hari ini ngekelakai naon wae. Urang melakai janjian ngarah Janjian. dari tala. Nya teren kitu mah nya. Siap lah. Pilihan ena mun mau ni tong ka diplak sabab keubeuh teuing kaeunana. Oh gitu. Keubeuh lila teuing umurna. Anu tereh mah ayeuna geuning aya kai jabon ta eta tereh. Kan kae melakai teh kudu ledek ngarasea, kudu dipiara. Kudu dipiaranya. Ulah sok cuul. Kudu minang dilongokan meren. Lain dilongokan, di cenacaan, di Korea, di berak. Ay gitu mah sok cuul lapur mau tenang malayan jeung. Siap lah. Jadi tanaga teh sia-sia bae lah. Ayo siap.